Gerenga imaman taraweh di kampung ieu siga kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah di tukang teh bubar dan bubar. Isungna taraweh eueuh nu ngiluan. Terus matak taraweh lila deui ulah. Karunya jamaah kareseuh. Gancang teuing oge ulah karunya ka aki-aki. Imamna gancang teuing mangga sujud aki-aki karek ruku. Imam geus nangtung deui aki-aki karek sujud. Tungtungna eta aki-aki taraweh teu beres ngadon digotong kaluar. Da beureuh salat. Komo nini mah nepi ka ti palitek beuheungna. Budak-budak ieu mah. Wios diwartosna. Bapak-bapak teh naon kasih Bu? Teu naon? Aya teh kumaha dijawab? Mendatang boroni kasih nepi ka TBC ge lain urusan abdi. Kieu mah kudu dibejakeun. Salah sahiji salaki nu badegong teh nyaeta anu dahar hayang karimang, baju hayang karimake, ari pagawean sapopoe ngan nyuseut. Lain si Oce eta mah nepi ka tati bos aja. Belakang asal ada rame sugan di dieu aya nu sok useup. Seueur. Cocok berarti. Yeuh dangukeun tukang nguseup mah ari pamajikan diabur, ari lauk ditungku. Eta pisan bener eta mah. Dipenta duit ku budakna da ngomongna teh teu boga. Ari dina kopeah nyempe 50.000 jeung nyieun eupan. Eupan mah ku endeu meni kokonengna ari budak dahar jeung cilok. Tapi teu naon, Pak. Da abdi salut ka tukang nguseup teh dua perkara. Alhamdulillah di mana-mana tukang nguseup mah sabar jeung istiqomah. Tepuk tangan heula jeung tukang nguseup. Bahkan ku saking istiqomahna tukang nguseup nu gelo oge eleh. Nu gelo kahujanan masih kena lumpat. Dan nguseup mah cicing nungguan kukumu. Aya bulu nu genep asa jihad. Kan abdi mah ngawartosan we ieu mah punten Pak ka tukang nguseup. Tukang nguseup mah hirupna teh teu pernah maju. Sebab lamun maju we saeutikna teh jebur. Terus Bu, kadek lamun ibu gaduh salaki resep nguseup nepi ka ngangkekeun kana ibadah, ngangkekeun kana salat, eta teh salaki bedeg. Aya nu kitu. Aya. Nu belah mana diukna? Si bapak nu dilebet teh terus neng nais ayeuna kumaha pamajikan anu nurus tunjung teh. Tenang Pak, urang balik we. Pamajikan anu nurus tunjung teh nyaeta anu hayoh mentaan duit ka salaki. Jang meuli make up, jang meuli kosmetik, ari kokoloteun angker. Kaera pamajikan batur mah kapanasan jadi beureup, pamajikan bapak mah kapanasan jadi geuneuh.
itu nu make tiung kumaha eta teh pamajikan ngurus terus neng nangis ayeuna kumaha barudak nu hese diatur teh dangukeun barudak nu hese diatur nyaeta anu dititah ngaji kalah nonton TV dinitah salat kalah nyoo aya nu kitu di dieu nu budak eceun lamun ibu bapak gaduh murang kali siga kitu bacakeun doa nu bieu Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Teras tambihan Rabbi habli minas Rabbi habli minal alimin Rabbi habli minal abilin Rabbi habli minas sabirin Rabbi habli minas syakirin. Kaayaan ibu keur gaduh wudu tos salat tahajud teras tiupkeun eta doa teh kana mun-munan urang kalih bari ikhlas karena Allah. Da percanten urang dieu mah sadayana ahli tahajud. Nyapan seurang mun saurang tahajud mun lobaan barade diamalkeun. Mudah-mudahan murang kali ibu bapak sing jalankan murang kali anu soleh solehah. Ya Allah ya Rabbal teraskeun ada acan bieu mah karek pemanasan ngan geus paranas teuing bios abdi ceramah bari tati ya bios tati tati Pak tati Tati boleh tati tati halus ya tenda lagi warna biru sarua jeung baju padahal teh janjian jeung panitia cinta pasti pada makhluk genangan tungtungna kareja akhirnya teh sing alus renungkanlah teh kudu pas renungkanlah sakai deui 1 2 3 urang dieu mah kang diajak edan ge ngilu teraskeun perlu orang diketahui satu acang ngabahas karena peristiwa Isra Mi'raj orang kedah uningat naon sih sebabna Kanjeng Nabi di Isra sinareng di Mi'rajkeun teh Bu di antawisna nu janten asbabiyah di Isra sareng di Mi'rajkeun Kanjeng Nabi karena baginda Rasul ditinggalkeun ke orang-orang tercinta. Baginda Rasul dipasihan ujian cobaan ku Gusti Allah berupa ditinggalkan upamana sinareng ku istri tercinta nyaeta Siti Khadijah. Ibu warauh ka Siti Khadijah. Wauh ka Siti Khadijah. Tapi sering kuping mah sering. Nah, Siti Khadijah mangrupikeun bojona Rasulullah yang sangat berwibawa. Siti Khadijah tembak waktu nikah ka baginda Rasul yuswana parantos 40 sedangkan Rasulullah nembe 25 ngan luar biasa na Siti Khadijah mangpa sok sanaos carogena sahandapeun tapi teu wantun ngalawan kanu janten caroge teu wantun nganeulihatekeun caroge. Bahkan yang paling romantis ketika Siti
Siti Khadijah nyauran carogena make pangkat. Salakina Rasul dipanggil ku Siti Khadijah, ya Rasulullah. Pangkat nu salakina Nabi dipanggil ku Siti Khadijah, ya Nabi. Pangkat nu salakina Habib dipanggil ku Siti Khadijah, ya Habib. Ojo bade nurutan Siti Khadijah. Bade nurutan Siti Khadijah. Itu salakina tukang maco dipanggil, ya tukang. Salakina tukang ojek, ya tukang ojek. Izin deui tukang nguseup, ya tukang nguseup. Barade gitu cenah. Cek si ibu nu dipengker neng nangis. Ibu mah kumaha bade nyawuran salaki romantis sabab teu pernah dicontohan ku salakina oge. Laras gitu Bu. Ya Pak kupikeun atuh Baginda Rasulullah nyontohan ka urang sadayana teh dina segala aspek. Dina segi ekonomi Kanjeng Nabi mangrupikeun pedagang anu jujur. Dina segi pemimpin Baginda Rasul mangrupikeun pamimpin anu adil jeung bijaksana. Dina segi rumah tangga Kanjeng Nabi mangrupikeun sosok ayah sareng suami terbaik. Luar biasana Kanjeng Nabi ka istrina teu pernah manggil nami kecuali lamun ngariwayatkeun hadis. Selain meriwayatkan hadis Baginda Rasul ka Siti Aisyah, ya Humairah, wahai istriku si cantik yang kemerah-merahan pipinya bagaikan bunga mawar. Kantos ibu dipanggil ya Humairah, sing tari kantos teu. Kantos dipanggil wahai bunga mawar, nya heueuh da teu mararantos. Laras apa? Siti Aisyah mah dipanggil ya Humairah teh cocok, soleha, bager, pinter, tarang ngalawan kasalaki. Ibu-ibu urang dia hayang dipanggil ya Humairah ari kadaharan sapopoe jengkol. Matak nyerang salaki teh baueun. Jadi zaman ayeuna ulah aneh jeung loba rumah tangga anu cerai teh gara-gara jengkel ka pamajikan. Biraku ku jengkol can pernah ngadangu abdi mah jengkol jadi perusak rumah tangga. Ya, contoh rumah tangga Kanjeng Nabi sareng Siti Khadijah aya panggilan khusus, panggilan kasih sayang. Ari aja kasalaki di imah sok nyebut naon? Tapi buat naon? Sing jujur. Aya nu kasalaki nyebut bapana sing tari, aya nu nyebut bapak budak, bapak sia, nu nyebut ieu. Iya ayah. Lain atau kang meren ngobrol di imah teh jadi pak iya. Iya. Meren jadi kieu ngobrol di imah teh. Iya kan ieu sakedak. Aya naon ieu? Mamah teh geus lila hayang ngobrol jeung ieu teh. Nu kitu mantas henteu. Mata kudu aya atau panggilan khusus, panggilan kasih. Ngan alus-alus teuing ulah teh. Bisi baheulana teh alumni santri, pinter kori, pinter maca Quran. Ger dipake dina rumah tangga dakwah. Tadi kersana guru urang sadayana anu ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, raoseun teu? Betah teu kupingkeunna? Betah, tapi coba dipakai di rumah tangga dakwah atuh. Cek bapak ka pamajikan, mama ka dieu
Aja lamun kita dah tembalan salaki ulah eleh. Aya naon Bapak Jipang ninyuhkeun cai kopi ABC susu atawa luwako nepi ka ngacang eta mah lak-lakan kitu mah moal jadi niuhna ge dalila teuing. Betul Bu? Ada kudu aya panggilan khusus jaga keharmonisan dalam rumah. Karena nikah itu ibadah yang paling lama. Ibu setiap detik nak dina rumah tangga mah dina pernikahan bernilai jadi ibadah. Ayo upin-ipin nek ka mana? Dek ih. Sok atuh kieu heula. Meang kakak. Daripada dia mah asa kakaraeun keur ngaji pabaliut tan tadi jeung nu kieu. Kalau cicing budak muing. Mantap panitia daripada pangaosan jantan teu kondusif rupi nama orang istirahat heula we 10 menit urang kiih babarengan. Teraskeun jeung nepi ka naon bieu astagfirullah. Ibu ngade setiap detik nak dina rumah tangga bernilai jadi ibadah. Ibu baheula keur bobogohan jeung salaki keur bobogohan mah sapiring kuduaan silih wapan silih leueutan teh pan jadi dosa. Lain ibadah-ibadah bobogohan mah. Tapi lamun ayeuna tos rumah tangga di imah sapiring sok kuduaan silih wapan silih leueutan eta mah bernilai jadi ibadah. Oh sok ecek wapan salaki. Cicing ibu-ibu, Pak, sing tarik Pak, tembalan. Bapak-bapak haroyong dihuapan ku pamajikan. Bagus. Kurang kompak. Sakali deui bapak-bapak haroyong dieueutan ku pamajikan. Atuh kali setruk. Kang hoyong dihuapan mah setruk eueuh deui. Panamun tos setruk mah kakarek dihuapan lain naah eta mah kapaksa. Terus deui. Lamun geus sabulan mah setrukna teh digedean buatna ngarah ka selep. Ulah kitu ce kasalaki teh. Tong boroning ngahuapan nyuguhan cai herang oge sagelas kasalaki gede ganjaranana komo dihuapan. Matak ti ayeuna mah ibu-ibu barade ngahuapan salaki. Nah, ibu-ibu urang ieu mah teu kabita kana ganjaran teh. Kitu mah kumaha euy we lah. Anu penting mah beres rojaban. Yuk ibu bapak contoh rumah tangga Kanjeng Nabi sareng Siti Khadijah. Ibu sing tiasa hormat ka salaki, bapak sing tiasa nyaah ka pamaji. Wios calik deui. Eueuh heula wios. Ari ieu salam dek diubaran ieu. Jeung salam dek diubaran. Punten da ieu mah Pak cai paranti ngubaran nu kasurupan. Nu kahausan ge tiasa. Akang teu diajakan. Matak ieu mah moal dileueut punten panitia sieun kasurupan. Urang ieu we. Ujang bade nyusu. Bade. Baca bade nyusu. Pak nyusu Pak. Kadaduh susu teu. Sadayana kaduh dicandak ka dieu. Sok atuh urang leueut babarengan.
Atari mual mah wilujeng nempokeun. Bismillah. Alhamdulillah. Sekarang pada mana minggu? Teraskan Bu. Nah itu salah satu asbabiyah di Isra sinalah mimirajkeun Kanjeng Nabi sabab baginda Rasul diuji ku Gusti ditinggalkan orang-orang tercinta. Baginda Rasul ngamu diuji ku Gusti teh sabar. Nu mantap Gusti mamparinan ujian cobaan teh pasti sareng hikmahna. Baginda Rasul saparantos diuji saparantos kitu dipasihan hadiah ku Gusti nyaeta diberangkatkeun Isra Mi'raj. Naon hartosna Isra? Isra teh hartosna berjalan. Naon cenah? Berjalan. Kanjeng Nabi diisrokeun di mana ka mana? Di Masjidil Haram ka Masjidil di masjid ka masjid. Betik hikmahna ku urang sakedik. Berarti urang teh kudu ngamakmurkeun masjid. Di dieu masjid osok pinuh tara. Salaki aja osok salat 5 waktu di masjid. Osok sholat 5 sekalian kema bere mukena. Awas Pak, pamaget masih karaek sholat berjamaah di masjid. Lamun Kanjeng Nabi berhasil nepi ka Gusti Allah naik buruk, maka orang bisa nepi ka Gusti Allah ku sholat. As-sholatu mi'ajul mu'minin, sholat teh mi'rajna umat Islam. Dengan sholat orang bisa nepi ka Gusti. Nah sholatna nu kumaha heula? Lain nu likum-likum leos. Komo keur sholat ka itu ka dieu mah pikiranna. Ibu-ibu biasana keur sholat Pak karek rakaat kahiji Allahu Akbar. Bieu teh asa aya duit 10.000 di mananya? Sok aya nu kitu? Aya. Aya ulah. Da berat urang rek ngalaksanakeun ibadah mah geus teu. Berat urang rek ngalaksanakeun salat mah betul. Kira-kira di antara salat nu 5 waktu Bu, pangberatna salat naon? Salat subuh. Sok matak numpang-numpang nuju sasarengan sadayana urang hariring eling-eling umat sia. Salatna salat subuh. Sing tarik. Siap ente? Siapa? Pak siap? Ari di dia tos biasa bapak-bapak lageuleuh siga kieu. Tos biasa? Ari di mah salaki aja osok lageuleuh siga kieu. Ya kupingkeun lamun salaki di imah leuleus wae eta teh cirina kurang vitamin. Maka ibu sing hidang atuh salaki teh di imah unggal poe kudu sering dibere sumanget. Astagfirullah. Nah ujung-ujungna susu. Lain salaki dibere susu wae ngagantar wae mana. Allah karim, mata coba sing tarik nyorakna bisi pajarkeun kurang susu. Siap Bu? Eling-eling umat salatna salat subuh. Ngan abdi mah moal ngiringan sabab geus rada serak ieu teh. Sok we ku ece sadayana siap? Eling-eling umat
hari eta hariring kira-kira ngajak eling ngajak teu eling aja pirang wayah ge salat subuh kapan abdi mah teu miluan nah cenah ning nai salat subuh teh make jadi salat panghesekna pangberatna sabab mohon maaf salat subuh adalah salat yang dihadiri oleh para malaikat matakan pangberatna teh Pak sabab fadilahna ge ageung bahkan lamun urang terang fadilah keutamaan salat subuh berjamaah niscaya bakal belaan ngorondang hayang ka masjid teh saking ku ageung-ageungna fadilah salat subuh berjamaah ngan kitu teh ya salat subuh mah mung adan teh asa kalah ka dipepen teh beres teh eta nu adan di masjid Pak tos kekedeungan Allahu Akbar Allahu Akbar gerai panona beuntak hudang mah acan bentak hukum dituluikeun kudu adan Allahu Akbar Allahu Akbar surungkuy bujurna kaluhur dongeng eta budang mah acan nepi ka beresna Pak nu adat la ilaha illallah gubrak deui eta teh ka handap da angger we salatna mah satengah genep geus teh Bu, nalika mung adan subuh di dieu setan lumpat ka itu mung adan subuh di ditu setan lumpat ka dieu los we asup setan teh kana jero salimut mata eceu lamun aya nu menggepan subuh-subuh berarti eta teh salaki nyaan Pak ibu-ibu geus teu eling salaki disebut setan wajar orang rek ibadah sok ngarasa berat selain datang tina hawa nafsu sabab eta teh digoda ku saur Allah dina Al-Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna anu hartosna sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia matakan wajar orang rek ibadah sok ngerasa sabab tos tugasna setan ngagoda manusia ibadah matak di momentum memperingati Isra Mi'raj ieu jantan pangiling-ngiling ka urang sadayana mempeng masih keneh di paparinan yuswa dudika Rojab tahun ayeuna maka yuk urang seueurkeun ibadah ka Gusti sabab saur Imam Ghazali pangawan-awana jalmi nyaeta anu leungit umur teu dicengcerikan ari leungit harta bebeakan di pikiran jeung dicengcerikan kuduna mah Pak ti Rojab kamari nepi ka Rojab ayeuna emutaneun ka urang ya Allah buat salat urang teh satahun kamari teu ditarima jabalamun salat teu ditarima paur amal nu sejen oge jadi mubah pikiran mata ayeuna tos beres Rajaban teh yuk urang perbaiki salat perbaiki ibadah bahkan janji Allah perbaiki salatmu maka akan ku perbaiki hidupmu salat nah heula nu dibenerkeun karek hirupna bakal
insya ulah nepi ka hanjakal ge urang tos nentunkeun di alam kubur jejeretean ka Gusti nyungkeun dihirupkeun deui hoyong hiji Pak hoyong ngalaksanakeun salat hoyong ngalaksanakeun ibadah maka daripada kitu mending keneh ti ayeuna seueurkeun ibadah ulah nepi ka siga dina lagu ceuk pan aya laguna ayeuna keur viral Pak waktu kau sehat hidupmu banyak maksiat cepatlah taubat sebelum ajal mendekat waktu kau makmur janganlah engkau takabur banyakin syukur kalau gak mau hidupmu hancur tembak-tembak astagfirullah apa we kalau bahdinya Bu araya mata yuk orang perbaiki perbaiki ibadah ka Gusti sabab lamun tos sae salatna insyaallah hirup nage bakal sa ibu hoyong hidup sae di alam dunia hoyong hidup bahagia di alam dunia Neng nais aya henteu dina Al-Qur'an konsep lamun hirup hoyong bahagia aya kumaha carana saur Allah dina Quran duribat alaihimud dhillatu aynama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas kunci hidup bahagia di dunia teh nu kahiji cing sae hubungan jeung Gusti Allah ari urang tos saya acan hubungan jeung Allah teh tos saya acan ibadahna tapi percanten Pak abdi mah urang ieu sadayana ahli ibadah ahli salat saking ku ahlina nepi ka poho kana rakaat betul Bu ngan alhamdulillah urang mah biasana ngadak-ngadak jadi ahli ibadah teh lamun bulan puasa hungkul leres ya Pak bulan puasa mah rek teh jadi ahli ibadah kumaha atuh da kana adan teh jadi sono adan teh bulan puasa mah ditutungguan meuni asalina betul ngong adan duhur spontan keluar tina lambai ucapan alhamdulillah adan asar alhamdulillah tiba waktu maghrib Pak sajam salemeh adan kabeh geus diriungkeun bala-bala gehu jeung cireng es campur jeung kolak ngong adan di masjid Allah cenah piga ambar bala-bala beak genep buka puasa balas dendam ayat gitu dituluikan kulo adan asyhadu an la ilaha illallah sangu sapiring betul asyhadu anna muhammadar rasulullah remeh-remeh aja hayya 'alas shalah gehu opat hayya 'alal falah cai teh samu padam Allahu akbar samangka tilu jeung cangkang-cangkangna la ilaha illallah naon eta ngaranna terap kemerdekaan kolak cau dina pikorok keneh dibawa sholat maghrib atuh ngawurolo da pinuh teh betul Bu beres sholat maghrib datang ka urang waktu sholat isya biasana teh sholat isya urang teh tuluy berjamaah sholat naon abdi yakin urang dieu jeung urang Cipongkor sarua lamun taraweh sok milihan heula imam resepna nu kumaha nu gancang Pak
imam gancang maca suratna nu pararendek dijamin isi masjid teh pinuh. Tapi lamun imamna hese ngungkeun acan maca suratna nu pararanjang dijamin eta mah isi masjid teh pemain inti hungkul. Aki-aki ujung karpet. Tapi insyaallah biasana anu di lembur na aya pemuda mah nu jadi imam tarawih teh ku pemuda nu tos darewasa. Beres dah. Da eta imam tarawih ku pemuda mah kang maca Al-Fatihah disanapaskeun bisa. Ceuk pemuda mah kuat teu. Pak pemuda jadi imam tarawih siga kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak kitu aminan teh singkat padat. Dari amin mah Pak kumaha dolin. Soknya tembalan salerea. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misal ieu mah Pak RT jadi imam tarawih. Eta ngaimamannana teu make seni. Maca Al-Fatihah siga maca Quran. Ceuk Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, gitu. Zayyinul Qur'an bi aswatikum hiasan Al-Qur'an teh ku sora anu geunaheun dulur supaya supaya gen. Ibu haroyong gaduh murang kali sae suantena. Haroyong gaduh murang kali sae ngaos Qur'ana pasantrenkeun. Dan nu kitu mah moal manggih di kebon. Ibu haroyong gaduh murang kali anu soleh pasantrenkeun. Nu kitu mah moal manggih di kebon. Betul. Apaan ari di pasantren mah Pak terjamin insyaallah 24 jam dididik, diperhatoskeun ku kiai ku ustad. Coba hawatos lamun urang kali zaman ayeuna teh di pasantrenkeun Pak. Saur katerangan falaula ririungan jeung para kiai taradaek ngaji. Maka akhlakna eta manusia teh kebiasaanna sifatna bakal siga hayawan, bakal siga hewan. Cok ayeuna urang bedakeun. Jawab sing tarik aja. Ari jalmi sok tuang tara. Urang kompak jalmi sok tuang tara. Jalmi sok mam tara. Jalmi sok bobo tara. Jalmi sok ka masjid tara. Jalmi sok ibadah tara. Jalmi sok salat tara. Jalmi sok zikir tara. Os ayeuna monyet sok dahar tara. Sok nginum tara. Sok sare tara. Monyet sok ka masjid tara. Sok salat tara. Sok ibadah tara. Sok zikir tara. Jadi lamun aya manusia anu hirup di alam dunia ngan
ngankur dahar nginum jeung sare palepas salat tara ngaji oge zikir oge ka masjid ge nu kitu teh tong bari melotot ka abdi nyebut monyet kahartos henteu matak sifat manusia lamun jauh di para alimin ulama bakal siga nauzu ayeuna keur viral di mana-mana di Cianjur aya santri anu memenjarakan guruna ustadna sorangan dipenjarakeun di Garut Pak anyar keneh ustad ditahan beberapa bulan di penjara gara-gara pasea jeung ormas padahal tina hal nu teu sapira tapi ulama dikitu-kitu zaman ayeuna mata lamun budak dari pasantrenkeun teu sinang ngaji di kiai di majelis taklim maka bahaya kartos Bu nak barade marasantrenkeun murang kali doakeun murang kali ibu sing jalan dan murang kali saleh salehah ya Allah ya Rabbal di pasantren mah insyaallah terjamin 24 jam babarengan jeung kiai ka masjid 24 jam ngaji dina sadinten ngaji sababaraha kali jadi santri mah geus teu atak santri mah sagala bisa jadi ibu lamun boga parawan opat ulah dibikeun ka polisi ka TNI ka PNS hungkul hiji mah bikeun ka santri santri mah sagala bisa mitoha cerewet ruqyah sok numpang-numpang tak ujang sinama santren jeung urang kali asongkeun ka kiai titipkeun ka ajeng belajar ilmu Al-Qur'an belajar qori belajar tajwid makhrajna lagam murotal mujawazna man kade lamun geus pinter maca Al-Qur'an make seni ulah sagawayah dipake bisi abong keneh Pak juara qori provinsi juara qori nasional gerenga imaman taraweh di kampung ieu siga kieu isungna taraweh eueuh nu ngiluan leres teh matak taraweh lila deui ulah karunya jamaah kareseu gancang teuing oge ulah karunya ka aki-aki imamna gancang teuing imam geus sujud aki-aki karek ruku imam geus nangtung deui aki-aki karek sujud tungtungna eta aki-aki taraweh teu beres ngadon digotong keluar da beureuh salat komo nini mah nepi ka ti palitek beuheuna budak-budak ieu mah betul Bu bulan puasa mah Pak luar biasa urang teh sumanget kana ibadah matak bulan puasa mah rata-rata balungah sadayana komo lebaran mah baju alanya rekabeh THR loba daging seueur tuangan ambalaya berkah eta teh balesan ti Gusti Allah sabab dina sabulan penuh sasih Ramadan urang resep kana ibadah lamun sae ibadah ka Allah pan tadi janjina maka hidup di dunia bakal bahagia kantos nah yang hidup bahagia mah tekeng jauh-jauh karena ekonomi karena materi cekap we perbaiki hubungan jeung Gusti hiji tah cenah lanjut nu kadua Pak kunci hidup bahagia di dunia perbaiki hubungan sesama manusia ari urang manusia sanes nu jempling we juri kita
Urang sebagai manusia Pak, saur keterangan al-muslim wal muslim kun kalyadain. Hirup di alam dunia teh kudu siga panangan dua. Garaduh panangan salayana. Garaduh. Urang gaduh panangan sadayana aja pilari panangan. Ongkoh panangan mah hirupna teh pajauh tapi kompak. Garas. Lamun nu kenca raheut saha nu ngubaran. Lamun nu kenca hayang make jam tangan saha nu mangmakekeun. Nu biasana nampa hadiah nampa kado kenca tawa katuhu. Nu nampa duit kenca tawa katuhu. Katuhu kenca mah bagian komerisasi. Kenca mah gawena di tukang, Mbak. Tapi ieu nu kenca teu iri teu dengki kana katuhu teh. Can pernah abdi ningali leungeun paseak. Jeung ieu nu katuhu sadar diri kenca teh loba perjuanganana. Nu akhirna di mana meuli emas, meuli gelang, meuli cincin, meuli jam tangan, di mana dipakena? Kenca, Bro. Kudu rada gaul atuh saeutik mah. Laras tah? Tak urang hirup di alam dunia teh kedah siga kitu. Kedah siga panangan. Wala takun kalaudunain ulah siga ceuli dua. Tingali ge ceuli. Ongkoh ceuli mah hirupna teh padeugeut tapi pahare-hare. Lamun nu kenca gering can pernah ningali nu katuhuk ngalongok ka dieu. Beja kantos bila dicepil jalan-jalan silaturahmi.